Tapi aya dongeng ya, Wildan. Ieu pikiraneun ieu. Aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur. Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papanggih sekian puluh tahun. Begitu papanggih sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon PK kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur. Pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi ka jadi beunghar ge sukses kan pangeutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Ayo marabok minum. Minuman bir, minuman naon gitu. Ngapoe teh cenah. Terus eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancek na olohok. Nyawa kita main nih mabuk. Ini bayangkan we sakitu 10 tahun kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ngapeuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana. Jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah gitu kan eta mah lain turutan nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang tukang surabi aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Efek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh. Balikeun surabi alah. Turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia. Moal payu sia surabina. Leungeunna urut bujur. Aduh jang ulah jang. Ulah cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sadeu moal ya rek diunuskeun mah nya rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang nya urang mah cenah ieu marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beda-beda dia. Mana meuli ya. Mana meuli sia sarua. Jiji-nya tuh nama dameng we. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dong aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh teu boga pamajikan nya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah da aya keneh. Masih punya birahi. Nya.
Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Dihabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tak deui itu bling aya budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Ah teu bisa beja-beja. Udud atuh udud ya. Hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngalabuah. Eta budak orang teh kajauhan nyamperkeun. "Aki, sebling." Kadieu jang kadieu ieu buah. Isukna aki-aki teh keur ngabedak, keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun, "Ki, bling, kadieu ieu lauk." Aya budak orang nu hiji deui, nah saha unggal bling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur rewakan. "Aki, sebling." Teu nya mimitina sia mah. Dilarapkeun ka balong. Aduh. Kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bunga. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta teh jero parasot geuna calana kaktus. Alah.